Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya kadang wargi abah di mana wae ayana jauh di Pinemuran anggang di padesaan nudung kebetulan lempur matu gancar karang pemidangan sewang-sewangan tepang deui sapertos biasa ngawaos mohon ngawaos ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos sapertos biasa kurang baris ngungkap salah sawios babasan suku kapungkur orang konfirmasi ka sababaraha kadang wargi urang sadaya di antawisna mah saya nu uninga tanah benteng kumaha oge cara ngalalapkeunana hayu ngiring ngawas ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya dur abah nu jauh di Pinemuran nu anggang di padesaan nu tetep rangenek di lembur matu banjar karang pamidangan sapertos nu dijanjikeun nembe urang waktosna ngawaos iya ngawaos ngabahas wartos nu atos-atos nih ayam urang kali ABG aki-aki beki gede ABG pisan ini mah murang kali milenial sadayana murang kali Tatar Pasundan giliran waktosna urang cobi taroskeun babasan sepuh kapungkur sampurasun aya babasan sepuh kapungkur luhur saur bahe carek ayo luhur saur bahe carek anu apal luhur saur bahe carek sakoping teh babasan eta ternyata memang kaluhuran bahasa nu dipibanda ku urang can bisa diimbangan ku aranjeunna tah ieu kewajiban urang sadayana kanca mitra sadaya dur abah di mana wae ayana poma kedah sakedik atanapi seueur ngemutkeun ka dulur-dulur urang ka pala putra urang gen kakayaan bahasa Sundama kacida pisan luhungna hayu urang milarian nu tiasa ngawaler sareng nu tiasa maparin contoh kumaha ngalarapkeun bahasa luhur sahur bahe carek. Hai milenial gaul orang kali remaja Sunda modus kanca mitra sadaya ada dua milenial di payunan orang sadaya cobi konfirmasi nu tadi jong jigana nu ayeuna mah ada atlet ieu mah atlet basket luar biasa. Ini di mana? Wanaraja. Oh, murang kali Wanaraja. Neng, aya istilah babasan perang. Babasan. Bahasa Sunda ya? Nah, sok nguping teu atanapi sok ngadangu aya kecap luhur sahur bahe carek. Luhur sahur bahe carek. Naon artosna? Luhur atas sahur katanya bahe tumpah carek gimana? Ternyata kanca mitra sadaya upami babasan teu tiasa dihartoskeun perkata. Ya. Babasan mah kedah di sapanjangna janten luhur sahur bahe carek teh hartosna aya basa, aya laku, aya lampah nu pikateungeunna. Biasana diganggo nyunkeun dihapunten. Luhur saur bahe carek hapunten anu kasuhun bilih aya basa nu kirang merna, aya tata, aya titi, aya duduga prayoga anu ngarahetan mana para wargi sadaya. Ngartos? Wah, bahasa Sundana masih keneh jero gede kang wang malu amonto kanca mitra sadaya dulur abah nu jauh di Pinemuran nu anggang di padesaan. Nah kadang wargi sadaya baris diajak nepangan salah sawios pupuhu penggiat seni Kabupaten Garut Seni Sunda tangtosna inyana sababaraha kali nyangking prestasi anu kacida pisan saya nah malih mah levelna atau saya di level
nasional Abah ulah ngeraken. Nasional maksudnya. Kang Iwan, Sampurasun. Rampes. Luar biasa. Damang mah. Sehat alhamdulillah. Damang leweng tiisnya. Nya. Leweng tiis pan kapungkur di dia Andi jago tutuban di dia. Eta teh. Iya. Naon eta teh cerita legenda atau napi? Legenda Jawara di dia Andi jago tutuban teh ya. Oh. Ayo. Nah, kan Mitra Sadaya aya nu uningan teu Andi Jago Tutugan. Hawar-hawar tahun sabaraha haritanya eta? Eta teh. Wah, zaman penjajahan. Wah, Zaman penjajahan. Pokoknya bangsa sok di lain, urang aya teureuh teu ieu eta teh ti Andi teh. Jadi dia Heeh. oh. Yang nu pasti nama di dia mah karuhun di dia. Karuhun di dinya. Karuhun da meureun wewengkon di dia mah nu ngageugkeun eta Andi jago tutugan. Oh, aya sugan teh katurunan gitu. Oh. Jigana mah asup ka orang ka-7 meunangan ieu ka-8 nya. Nya ka-8 di cicing lawang pantau. Kan Mitra Sadaya inyana salah saya seniman. Seniman pupuh budaya Sunda di Kabupaten Garut. Penggiat seni oge Iya. di panggung ka panggung. Malah mah tina panggung panghandapna mah ka panggung kaluhurna Iya. pernah ya. Pernah Juara naon eta teh? juara labu. Juara lamun sugan teh juara nganjuk. Juara di TPI Kapungkur. Di TPI Nya ngelawaknya nya ngalawat. juara kahiji kan hari teh. Iya, alhamdulillah. Kang Iwan. Kiwari geus kaluli-luli anu ngaran babasan Sepuh Kapungkur. Rea dina bahasa Sunda anu geus ngawitan kahihilapkeun. Salah sawiosna dina konten ayeuna urang ngobrol babasan anu udina teh kieu. Kumaha? Luhur saur bahe care. Luhur sahur Bahe care. bahe care. Naon eta teh? Jadi meureun maksudna luhur sahur bae carek di dinya teh. Aing curiga euy. Luhur sahur. Jadi Sahur. ulah luhur teuing. Ulah luhur teuing. Sahur teh handap asor teh sebutna teh. Eta teh Nya DPDP. PDP. Ayeuna tungku teuing cokolot mah ulah Ah. di Siti Tajong. Luhur teuing ulah. Eta biasana digunakeunana dilarapkeunana kan eta mah lamun menta dihapuralin Nya cik nyeun hiji kalimat make kecap eta make babasan eta. babasaan. Heeh, make babasan eta. Misalna keur sambutan. Nya Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ka bapak, ibu-ibu sadayana. Hapunten kasukun bilih seueur kalepatan luhur sahur bahe care. Dibahekeun mah ulah dicarekan. Karena Mitra Sadaya salah sawios challenge atau napi tantangan atau napi salah sawios umajak dina larapan bahasan nembe atau babasan Sepuh Kapungkur nembe eta tina kana. Eta bener bisa. Nya. Margi memang luhur sahur bae carek teh lamun dilempengkeun mah jadi ulah dibikeun kaya bahasa nu pika nyeri. Eta eta. Bisi naon Ulah nu disebut- nyinggung. Heeh, bisi aya naon sebutna teh sarua. Bilih aya nu sarua. Nah gitu. Tabas teh cermina kahirupan, cermin identitas Benar. manusia. Jadi makana filosofi orang mah nya anduk-anduk sepuh geuning pangapunten nu kasuhun, Nah. pangampura nu katedang bilih aya naon langkung saur bahe care. Bener. Aya bahasan teu Kaukur, aya carita ucap teu kalampah. salampa Gitu kan. Eta bahasa-bahasa sepuh mah luar biasa. luar biasa. Kang Iwan, Nah, pilih aya perkarasan kau kaca Mitra Sadaya, Ya. margi channel Mangawaos, kinten-kinten naon, mangga. terutama kau ka insan muda ya, nu para pemuda milenial. Apa teu naon hartina cukang lantaran? Hags ya, cukang lantaran. Cukang lantaran teh, cukang lantaran. Kanca Mitra Sadaya antosan dinu konten nu sanesna cukang lantaran. Eta pamundut ti Kang Iwan, urang kembangkeun dina konten anu baris tetap. Masih dina channel Ngawaos,
ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Sareng Kang Iwan. Oke. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos.